Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana beayana. Alhamdulillah kalayan kudratillahi robbi. Qadar tinu makawasa urang tiasa patepang dangu deui cara carita Sunda atanapi dongeng Sunda. Urang nuluyikeun hanca carita mitra anu kamari katunda masih dina judul Janji Nu Mawapati. Anu mana ieu carita teh hasil karya atanapi karangan Amburos Kasugri kaum dangu. Dina jujutan hanca carita anu kamari katunda anu samedarkeun kayan alam ti peuting khususna ka Mang Ocin bitoh katut Jang Uhe anu mana harita kabumina Mang Ocin aya Aki Juha nanging tah can terang Aki Juha asli atanapi sanes namanya eta hanca teh. Sumangga mitra. Yang Ocin, nito, so kancang buka pando teh kudu sieun. Lantaran ieu mah Aki, pira aku teu apal kana sora Aki, beut kawas anu kakada wae. Ceuk Aki Juha anu harita aya di luar ngomong deui nitah muka panto. Saha anu di luar bener Aki Juha atawa lain? Kade ulah ngabobodo. Palon Mang Ocin sanajan bari ngarasa sieun jeung keung oge nya teu burung nembalan sabab hatena panasaran jeung deui bisi bener anu aya di luar teh si Aki. Bener ieu mah Aki, sok kancang buka pantonya Jang Ocin. Beuh menyiku hadares nya sok puluh Aki tiris ya. Ceuk Aki Juha harita nita sangkan buru-buru ngadenge kitu jung atuh Mang Ocin teh nangtung tina diukna terus ngadeuketan kana panto. Kang Ocin, nah geus yakin anu di luar teh Aki Juha? Nya siganya mah bener si Aki. Kade ulah lalaora bisi nyalahan. Umang kewe lah itu. Tembal Mang Ocin bari terus nyingkahkeun kursi jeung meja anu tadi ditumpukeun di pake halangan. Ragamang kana tulak panto. Samemeh dibuka ngalieu heula ka Bito jeung Jang Uhe anu keur ningalikeun. Dibarung ku hate anu deg-degan. Lampu cempor kakalecesan cahayana maur kaburuan. Bre katempo Aki Juha keur ngajanteng nangtung hareupeun panto bari nyerenge seuri. Menyiku hadares ujang mah muka panto-panto wae. Ceuk Aki Juha bari melong ka Mang Ocin anu keur nangtung di lawang. Nah, punten Aki. Bu abdi teh rada asa-asa baca muka panto teh. Nya asa-asa kunaon kitu? Nah, dah sieun abdi teh Aki. Mangga atuh enggal kalabat. Mang Ocin ngajak asup. Nya teu talangke sup atuh Aki Juha ka jero. Gebrug panto ditutupkeun deui samalah terus ditulakan. Geus kitu gukgek dariuk di tengah imah. Aki Juha ngareret ka Bitoh jeung Jang Ude anu keur marelong ka manehna. Geuning eta aya Jang Uhe. Sumohon Aki, manawi abdi teh ngahajang iring maturan. Walon Jang Uhe bari song munjungan. Gap ditampanan ku si Aki. Ya, syukur atuh alhamdulillah ari ujang daek mah. Da memang kudu kitu urang teh ari kasebut jeung batur salembur mah kudu silih bantu. Haturan Aki, manawi teh salira moal sumping ka dieu. Ceuk Bito ngabagiakeun ka Aki Juha anu kakara datang. Nya tadinya mah Aki teh moal ka dieu eta oge. Tapi rasaan asa melang kasih Nyai
hariwang bisi ayan nanaon. Kumaha kayaan budak teh. Nahangos aya robana atawa anggar kanya. Manawi kitu we Aki. Pugoong getu aya pisan parobihan. Walon Bito bari neuteup ka Neng Epa anu keur ngalempreh tempes-empes. Karunya teuing nganyaking. Benar-benar keayaan hidup teh mata khawatir. Hampura Aki lain hayang nulungan. Tapi teu kaduga Aki teh. Tapi sanajan kitu Aki teh moal weleh ngadoakeun sangkan ieu budak salila na aya dina panang tayungan Pangeran anu Maha Kawasa. Saleuwihna mah Aki teh teu bisa nanyaon. Nyanggakeun we ka Allah anu langkung uning kumaha di Jang Sarip nah masih kene can aya mulang. Aki Juha nanyakeun Sarip anu geus leuwih ti 2 minggu lunta ninggalkeun lembur. Nya eta puguh oge teu aya Aki. Kumaha atuh nya? Mangga jeung isu ka jeung geus dingangkannya poe anu ka-17. Bingung lamun kieu mah. Ceuk Aki Juha. Terus ngahuleng ari nu sejen jarempe. Srog Aki Juha ngadeuketan ka pelebah Neng Epa. Gap kana pigeulang leungeunna terus dicekelan karasa masih kene aya kaketegan. Tapi geus lemah. Gap kana tarangna karasa tiis. Greyem si Aki babacaan rada lila. Geus kitu kepoh mun-munana ditiup. Kulisik Neng Epa usik lalaunan. Brai panona benta red kasih Aki tapi teu lila reupeurem deui. Jang Ocin, Jang Ohe kitu deui nya toh. Daripada ngaharuleng mah mending oge jika ditu gancang warudu. Terus urang ngaraji babarengan. Ya Aki mah geus wudu bieu memeh ka dieu. Urang ngadoakeun anu keur gering jeung deui ngarahat teh urang tentrem teu loba kasieun jeung kahariwang. Sumohon mangga Aki. Hayu atuh Jang Ohe. Itoh urang kacarai heula. Nya hayu Mang. Ceuk Jang Uhe bari terus cengkat kitu deui Mang Ocin jeung Bito gura-giru ka tukang rek kudu dipancuran. Ari Aki Juha di imah sorangan. Bari nungguan Neng Epa kituna teh teu weleh bari jeung babacaan. Teu sakumaha lila anu tiluan geus baralik deui. Geus kitu prak ngaraji babarengan. Kasugri kaum dangu. Cag tinggalkeun heula kayaan di imah Mang Ocin. Ayeuna urang nyelang nyaritakeun Pak RT Jahri jeung Mang Ohim anu harita kakara baralik ti lembur pentas. Anu tempatna tepat di jauh ngan pedah dipisahkeun ku walungan. Pak RT keur ngagerdik leumpang semurusuh da puguh kayan harita teh wanci geus maju ka saleureuk kolot. Kang Jahri, nah rek terus balik ka imah atawa rek ka imah si Ocin? Ceuk Mang Ohim nanya ka Pak RT beri leumpang. Jari hayang mah terus balik ka imah. Tapi asa rada tegenah ieu teh. Lantaran tadi geus leuwih ti heula ngobong lamun balik tahlil. Lamun balik tahlil cing derek terus ka ditu. Da karunya bisi eueuh anu maturan. Da cenah Ki Juha moal datang nyarita mah. Terus ari maneh rek kumaha? Walon Pak RT Jahri terus malik nanya ke Mang Ohim anu keur leumpang gigireun. Nyari kuring mah kumaha akang we lah. Lamun rek ka ditu hayu bareng. Tapi lamun moal hayu we urang balik. Jeung deui rada tundu ieu teh lantaran geus sababaraha poe teu ti brasare. Da unggal peuting urang teh maturan wae si Ocin. Nya kumaha deui atuh Ohim. Lantaran lamun teu dibaturan makarunya sabab lamun teu urang rek saha atuh. Da ari anu sejen mah moal cara urang. Tapi teu nanaon lah. Urang anggap we ibadah. Bisi dina hiji waktu urang butuh kubantuan batur. Tangke ka urang oge pasti bakal aya anu daek mere bantuan. Da cekolot ge hirup mah kumaha pepelakan. Tembal Pak RT Jahri bari terus jongjon leumpang bari nyorot-nyorotkeun batre.
Eta oge hirup mah kumaha pepelakan. Tapi lamun bisa mah peuting ieu urang teu kudu ka ditu atulah. Lantaran da geus sababaraha poe oge urang teh maturan. Tapi da geuning eueuh kajadian naon. Teu bisa kitu Ohim. Kuring mah rada melang kadeng Epa ieu teh. Jeung deui tadi geus disanggupan lamun kuring rek datang. Sajaba ti kitu lamun teu datang hariwang. Lantaran bisi aya setan anu ngadodoho. Sabab peuting ieu karasana beut asa beda yeuh. Asa keung jeung geuman. Nya puguh kuring oge karasa peuting ieu mah. Asa keung kieu kayaan teh. Tah sorah anjing babaung jeung manuk curig di sarada. Ceuk Mang Ohim tisrigna ceulina rancung ngadedengekeun sora-sora anu matak pikasieun jeung matak puringkak bulu punduk. Nya ku kuring oge kadenge. Samalah kuring yakin lamun peuting ieu sigana aya setan marakayangan anu geus kaluar tina tempatna. Jadi Kang Jahri mah keukeuh rek ka ditu nya. Tapi lamun maneh rek terus balik mah pek wae sorangan. Ceuk Pak RT Jahri hatena geus buleud rek ngajugjug ka Imah Mang Ocin. Lantaran karunya bisi taya anu maturan jeung deui melang kaneng Epa bisi didodoho ku setan. Kumaha Ohim, rek milu ka kuring atawa rek balik? Nya hayu atulah kitu oge. Kuring mah miluan kumaha hadena. Ya lamun kitu mah hayu urang langsung ka Imah si Ocin we atuh. Tapi kumaha maneh geus bebeja acan ka pamajikan? Nya enggeus ari bebeja mah lantaran lamun henteu mah sok ngambek. Ceuk Mang Ohim, jep duanana jarempe. Pak RT Jahri nyorot-nyorotkeun batre dipake nyangan tingcakeun. Teu lila leok mengkol ka belah kenca. Beras kasisi walungan kadenge caina seah ngaguruh maju ka hilir. Terus atuh duanana meuntasan sasak anu dijieum tina awi leunjeuran. Tuluy mapai lalaunan bari muntang. Teu sakumaha lila duanana geus nepi ka sisi. Tidinya mah terus atuh lempang deui. Kayan harita kacida poekna. Bentang-bentang anu biasa sok baranang ayeuna mah hiji oge taya anu nembongan. Sabab kehalangan ku mega hideung anu pating gurulung di awang-awang. Kawas anu rek turun hujan. Nya puguh atuh meuni poek mongkleng buta rajin. Tapi untung sakitu oge Pak RT mawa batre. Sok sanajan teu pati caang da puguh batuna geus lemah mah can kaburu diganti. Pak RT jeung Mang Ohim leumpang da meuni pating karayap bangun ripuh. Sajaba ti kitu ngarasa sieun da puguh sora manuk jeung anjing babaung terus disarada teu eureun-eureun. Beuh Ohim. Gening kayan teh meuni poe kieu jeung deui batre hurungna leutik kawas babatuna beak euy. Da geus lila teu diganti. Ceuk Pak RT nyaritana kadenge bangun anu bingung. Paksakeun we lah poek oge Kang. Hayu urang keureuh tong lila teuing di dieu kuring mah keueung ieu teh. Maneh mah koko moning borangan. Hayu atuh buru leumpangna. Tembal Pak RT bari terus leumpang narada gagancangan. Ulah gancang teuing atuh Kang. Bisi ti gebrus kana lombang. Mangkaning lamun teu salah palebah dieu teh aya lombang anu jero. Terus kumaha atuh hayang maneh teh? Leumpangna kudu ngarayap. Nya ngarayap we atuh ari teu bisa lumpat mah. Jep duanana jarempe teu ngomong deui. Terus leumpang pating karayap dinu poek. Ngan untung teu pati lila lantaran kacangan ku obor anu ditunda hareupeun imah. Pak RT jeung Mang Ohim barungaheun nya terus baya tu leumpang kagancangan. Tapi dina kayaan kitu, teuing ti mana datangna ujug-ujug jeleg aya hiji makhluk anu nangtung ngahalangan jalan sarta kaparengan pisan kacangan ku cahaya obor. Eta makhluk buukna panjang ririaban. Panona bolotot semuhurung bibirna jebeu sihungna ranggeteng. Liang irungna ngalohkor kawas liang belut. Hari leungeun meunirang goas kukuna paranjang jeung sareukeut.
Sakujur awakna ruksak, papakeana oge katingali rangsak. Cindekna mah eta makhluk teh kacida matak pikasieun. Batik kitu kaambeng ngaheok bau bangke matak murel jeung sebel. Reg Pak RT jeung Mang Ohim ngarandeg leumpangna. Bari melong ka eta makhluk. Astagfirullahaladzim, naon eta? Ceuk Pak RT Jahri bari mencerong ka eta makhluk anu keur nangtung halangan jalan. Tapi sukuna ngalayang teu napa kana lemah. Rai bulu pundukna buringkak pating puriding asa karandel. Sedengkeun Mang Ohim teu bisa cacarita. Manehna ukur molotot bari calawak, awakna ngeleper tuurna nyorocon. Tapi teu lilales eta makhluk teh ngaleungit. Teuing ka mana da teu katingali leosna. Pak RT Jahri meniru menghap narik napas panjang, terus ngareret ke Mang Ohim anu keur ngadegdeg. Ohim, maneh ningali henteu kanu bieu? Nya, komo we atuh. Tapi nanaon anu bieu teh? Jeung deui ayeuna ka mana leosna anu bieu teh, Kang? Da geuning eueuh. Mang Ohim ngawalon bari jeung gugup. Da pugu bakat kusieun, tapi makhluk anu bieu nembongan teh geus eueuh teuing terus indit ka mana. Sabab teu kanyahoan leosna ujug-ujug ngiles dina waktu anungan sakiceup. Rai bulu punduk Mang Ohim muriding. Sakujur awak kasapating sariak, paranas tiris asa ngawid-wid. Kang Jahri, naon anu bieu teh Kang? Jurig eta naon? Sieun kuring mah eta matana meni polotot. Siungna ranggeteng. Teu hayang 2 kali nenjau kuring mah. Ampun ningalina oge teu kuat. Ceuk Mang Ohim bari bibiri gidigan. Terus muntang kana leungeun Pak RT. Bujurna meni rerempodan tur nyorocod huntuna noroktok. Samalake sang tis oge meni geus ngoprot juuh maseuhan sakujur awak. Geus pasti setan eta Mang Ohim. Kawasna manehna ngahaja megatan ka urang. Lantaran siga namanya hueun lamun urang rek ka ieu mah si Ocin. Lamun kitu mah yakin atuh Kang. Manehna teh rek ngahalangan kana niat urang mata kitu oge. Hayulah teu kudu jadi. Ayeuna mah mending urang balik ka imah. Teu kuat sieun kuring mah. Jeung deui sieun bisi ka balerang. Ceuk Mang Ohim ngajak balik da puguh sieun. Hatena beuki peot meni murengkeun. Wah, maneh mah ti tadingan ngajak balik we Ohim. Jiga tuh kaditu rek balik basorangan. Kuring barek terus we lah moal eleh kuno kitu. Tembal Pak RT Jahri beri neruskeun leumpangna. Ningali kitu Mang Ohim bingung. Rek milu hoream, da puguh sieun aya deui anu megat. Tapi lamun rek balik sorangan ka imahna oge teu wani. Lantaran jauh keneh ti pelebah dinya mah. Ohim, ayo rek milu atawa rek balik. Ceuk Pak RT Jahri ngagorowok bari terus ngingking leumpang. Teu malire ka Mang Ohim. Nya atuh nempo kitu mah eueuh deui pilihan. Antukna mah Mang Ohim nuturkeun leumpangna rurusuhan ngudag Pak RT anu geus rada anggang. Dagoan RT. Dagoan. Ya buru kancangan. Kasugri kaum dangu. Teu lila Mang Ohim geus bisa nyusul ka Pak RT. Ya terus duanana laleumpang deui bebarengan. Tapi kakara oge aya kana sababaraha lengkah. Seot aya anu nyamber ka hareupeun. Angina karasa ngahius nebak kana beungeut. Gebeg atuh reuwas. Rai bulu punduk muriding pating puringkak. Hae nya naon deui ieu teh? Ceuk Pak RT Jahri leumpangna ngarandeg. Sedengkeun Mang Ohim jempe bae teu bisa cacarita. Da puguh ti tadi keneh oge geus sieun. Tapi ayeuna kalah beuki parna. Sabot keur kitu salangseng kaambeu bau menyan. Tapi teu lila terus leungit. Disusul ku ngaheokna bau bangke anu meledek. Bogoh bae atuh Pak RT Jahri jeung Mang Ohim meni ohek-ohekan rek utah. Angeuna karasa ngurel jeung sebel. Sarta gancang atuh buru-buru nutupan irung. Beuk nah bauna nahaun ieu teh meni meledek bau-bau teuing. Wah maneh itu Xiao Him. Dasar teu yahan syah.
Ceuk Pak RT Jahri bari mangpetan irungna. Kituna teh bari terus ohek-ohekan. Sok tutudinganan lain bau hitut kuring RT ieu mah puguh oge bau bangke. Bisi teu percaya mah sok tah ambean tah. Wah, sanggup teuing. Siapa make jong nitah ngambuan sagala. Oh, bisi we atuh percaya. Tembal Mang Ohim bari sarua mangpetan irungna. Teu lila les atuh bau bangke teh leungit. Nya terus duanana maraju deui lalaunan. Bareng jeung kitu gaya bag aya anu hiber di luhur. Terus kakalayangan ngurilingan. Ari rupana bodas ngeplak kawas kapas. Teu lila seot nyirorot ka handap. Lenyap atuh hate Pak RT jeung Mang Ohim ngalenyap. Red kahareup barang breh didinya aya hiji makhluk anu bentukna teu beda jeung soang. Tapi ieu mah leuwih gede. Matana gular-giler pamatukna panjang kawas anu rek macok. Sedengkeun jangjangna meber siga anu rek ngabinti. Mang Ohim jeung Pak RT maralohok mata simeuteun. Jajantungna ratug. Hatena deg-degan. RT, aya manuk gede euy. Manuk naon nya rupana meuni bodas kitu. Ceuk Mang Ohim bari nyekelan meuli pageuh kana leungeun Pak RT. Kade Ohim, urang kudu waspada. Kawasna bayu teh lain manuk biasa. Manya aya soang hiber wayah kieu. Jeung deui meuni gede-gede teuing. Tembal Pak RT Jahri bari ngeleper hatena teu burung seber ningali kitu mah. Sabot keur kitu. Eta manuk gede teh maju ngadeuketan. Matana gular-giler matak sieun. Pak RT jeung Mang Ohim mundur lalaunan kituna teh bari jeung silih puntangan leungeun. Mang Ohim karasa meuni nyecep tiis kawas mait. Kawasna mah bakat ku soak. Nya teu loba deui cacarita. Berengbeng atuh duanana bareng lalumpatan. Ari manuk gede anu tadi ningali dua jalma lalumpatan teh geleber hiber. Jangjangna anu meber kadenge pating harius. Suat seot nyambran kanu duaan. Kituna teh bari disada. Keak, keak, keak. Mata geumpeur. Gua atuh Mang Ohim jeung Pak RT soak kaliwat saking. Terus pating belecir teu nolih kana nanaon. Sedengkeun manuk anu tadi terus baeng udag bari teu eureun suat seot nyambran. Angina pating harius nambahan sieun jeung geumpeur. Walah, manuk teh gudag Ohim, terus lumpat euy. Ceuk Pak RT lumpatna beuki tarik kitu deui Mang Ohim sarua meniti babaranting. Da puguh sieun tinggaleun. Bujurna meuni rame berat-bret teu katahan. Untung sakitu oge teu nepi ka ngompolan maneh. Leok Pak RT mengkol ka belah katuhu. Maksudna mah rek motong jalan sabab hayang tereh nepi. Mang Ohim nuturkeun beras ka kebon cau duanana pating gorobas tinu bala. Kayaan di palebah dinya mah paroek jeung rada harieum. Nya terus pating karayap lalaunan ceuk pikirna lamun jalan ka dinya mah tangtu moal katingalieun ku manuk anu tadi. Sabab kahalangan ku tangkal cau jeung tatangkalan sejena anu jarangkung. Aduh, alah Gusti, nah hayu teh meuni kieu-kieu teuing. Ceuk Mang Ohim bari jeung ngahegak. Sabar euy moal lila deui oge nepi. Hayu buru leumpagna. Alon Pak RT bari nyuai-nyuaikeun dang-daunan anu ngahalangan. Sedengkeun sora manuk anu tadi masih keneh kadenge kekeakan. Tapi kawasna rada anggang. RT, aduh, eureun heula kuring mah capek euy. Ceuk Mang Ohim terus ngarandeg. Lapasna ngahegak dadana turun naik. Ngadenge kitu reg Pak RT oge eureun. Terus ngusap kesang anu renung dina tarang. Brek diuk nyarande kana dapuran cau bari ngadedengekeun sora manuk anu hiber di luhur. Urun heula we capek bah. Tapi urang teh ulah lila teuing. Sabab bisi matak jadi mamala. Lamun geus teu pati capek hayu gancang leumpang deui da geus teu pati jauh di dieu bah. Sugan we moal aya deui halangan. Oke, lanan sageudeng ah. Aya ngarengap heula. Tapi kumaha sakadang manuk teh ngudang teu ka urang. Henteu sakada mah. Tu udah geuning keur kekalayangan di luhur. Kawasna mah meureun eta manuk teh teu ningalieun ka urang.
Walon Pak RT bari tatanggahan nyidikeun manuk anu keur kakalayangan. Tapi rada anggang ningali kitu puguh bae atu-ato jung nangtung tina diukna. Ohim, ayo buru leumpang deui euy. Mumpung eta manuk teh keur kaluhur. Sabab lamun teu bisi kaburu ningalion deui ka urang. Ya hayu atuh Kang, tapi bener eta makhluk teh teu ningalieun ka urang. Heuh, sigana mah teu ningalieun. Tapi ngarah teger maleumpangna kudu bari babacaan euy. Ngarah teu sieun teuing. Lantaran geus jelas lamun manuk anu ngudaga urang teh pasti manuk juring. Ya hayu atuh buru-buru RT. Tembal Mang Ohim bari ngadeg-deg da puguh teu kuat ku sieun. Geus kitu duanana terus ngeureuyeun leumpang mapai kebon. Tapi teu bisa ganjang. Sabab kaayaan poek jeung deui baterai anu dibawa ku Pak RT cahayana beuki ngaleutikan. Teu bisa dipake nyangan jalan. Pak RT jeung Mang Ohim beuki deukeut ka imah Mang Ocin. Samalah teu lila geus anjog kaburuan. Didinya mah kaayaan rada caang da puguh kacangan ku lantera anu digantungkeun dina panyaweran. Mang Ohim jeung Pak RT ngemplong hatena. Ya terus buru-buru muru kana panto. Tapi saacan oge nepi jeleg aya tangtungan saurang awewe ngahalangan. Rupana estu matak pikasieun sarupa jeung anu tadi basa megat di jalan. Mata anu boloto teh mencrong, buukna nu panjang ririaban, siungna nyangereng meni sareukeut. Jurig! Ningali kitu puguh atuh Mang Ohim soak. Terus ngagorowok bari mundur ka tukang tuluy ajret-ajretan siga anu disentet tataman. Nempok kitu nya puguh Pak RT reuwas keur mah ti tadi geus ngarasakeun kasieun ditambah deui ku ayeuna. Nya beuki we atuh kasieunna nambahan. Jeleng mundur ka tukang terus ngajauhan. Jurig awewe anu keur nangtung halangan seuri nyikikik. Sorana ngirung estuning batak kukurayeun jeung batak muringkak bulu punduk. RT aduh, jurig, aduh alasnya jurig, aduh. Ceuk Mang Ohim kekeleuweuhan bari ajrag-ajragan. Geus kitu daragdeg lumpat ngajauhan. Ningali kitu Pak RT soak terus undur-unduran ka tukang. Panon molotot bari calangap hayang ngaguak tapi ti koro kawas aya nu mangpetan. Nya antuk namah bebelebeban. Awak tangga deg-deg tuur nyorocod asa leuleus. Mitra, cageulai carita urang tunda heula. Insyaallah kitu urang lajengkeun deui. Hatur nuhun. Karena rupi paratosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.